بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي Kanjeng Nabi man ahya awala lailatin min Rajab ahyallahu qalbahu idza matatil qulub sahajelma nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab maka ku Gusti Allah bakal dihirupkeun hatena di saat batur pararae hatena. Tadi hate teh aya nu hirup, aya nu pae. Hirup hate caat, pae hate poe. Dai hirup mah hate teh ka adi bager bae, ka lanceuk bager, ka uwa, ka mamang eta ngaranna cang hate. Neuleuh anu ceuri ku urang digerokeun ka dieu. Ya kunaon ceuri? Ulah yang jajan. Ieu. Tong budak leutik ieu cukup ku 1.000 2.000 aya deui lurana kolotan ngalamun bae jagoan ngalamun bae hayang kawin dikawinkeun wae sia eta cang hate nu kitu ngaranna lain kieu jagoan teh ngalamun bae ku hayang kawin sia geus usaha teh enca cak usaha hayang kawin tolong teh sia mah goblok usaha heula tuh ulah ka hayang kawin pan eta datang ka imah nanya kieu aing lain dibere jalan kadanan bere anak mah dan dicarekan nya ngadoakeun teu bagus tek paeh teu Pak Haji wae kate mah aja doana gitu bagus bantu batur ya eta doa jadi cang hate mengenai dagang modal leutik ai cang hate mah aing boga modal 100.000 dagang naon ieu coba ieu dagang bari seuri nya nana yes, cokot cai sumur, bulaan, teuneun dihareup. Mareuli jelema, tina 100.000 jadi 200.000. Hitukna rada diuyahan teutik. Terus dagang ditu gagedean eta cang hate ngaranna. Ai cepet hate mah boga duit 10 juta atawa 100 juta aing dagang naon ieu. Dagang endog, cek cenah teh atuh besi tabrakan ajur kabeh. Asana rugi cenah cekeun aing ieu. Duh, dagang piring gitu keneh. Kumaha nya si dagang-dagangna? Poe kate tapi nu kitu karena ta dagang we hese. Dagang we hese tak bae. Deuk kawin ge manehara hese, ya poe kate ngaranna. Batur geus kawin deui aya aing. Padahal ieu teh lobaan awewe, tapi eta aya lalaki nu puyang neangan dikang goblok. Poe kate teh nu kitu ngaranna. Ai aki-aki kawin deui nyandung. Ai nyana encan deui. Eta teh lain masalah laku teu lakuna poek hate. Poek hate awe ge kitu keneh. Batur geus kawin deui nyana encan keneh poek hatena. Coba lamun cang mah salah lalaki hehe. Salah lalaki hehe. Tah seuri bae eta ngaranna cang hate. Menang 2 bulan teh bawa ka grobol teh. Wah, bae mah. Tah sajelema nu ngahirup-hirup awal bulan Rajab ku cara kumaha ngahirup-hirup teh? Ku cara tobat ka Gusti Allah, lobakeun maca sholawat malam Senin teh tah atawa salat sunah mutlak, salat hajat sare heula tuh, salat tahajud, maca Quran silakeun nu bagus mah ulah sare ta sapenting eta. Sapoe teh malam Senin mah ulah sare geus pokona mah setel TV nonton bola geus. Tarolo eta goblok. Teinget ka pae aki-aki nonton bola tolol. Masyaallah. Masyaallah. Ayana geus bau kuburan malah pos kitu nanaonna. Dibebenjokeun ku juri ku setan urang teh maning maca Quran maca sholawat jang teu nyaho kitu ge masalahnya ona tambah rupek malah teu mendingan ge malam Senin siap sajadah amparkeun set urang langsung bebersih cekelan tasbih langsung diu tungkul udang subuh
Masya Allah. Saya ya orang gitu non ngarana laksanakan ucapan kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau menunggu salat nalayana lain lalaganca kangjeng Nabi man ahya sahaja lebanunga hirup tafsiran ahya loba bil amal sholih di antarana ku amal soleh. Amal soleh maca Quran, maca sholawat, zikir, sholat ngan hari sholat rogoibah dilaksanakan ba'da maghrib sampai isya 20 rakaat ulang bid'ah sama kos gitunya atau ku pepencitan khusus dipencit jang malam bulan Rajab aya di Arab mah di ditu ulah kecuali awabin biasa itu mah masalah ngan ngahajakeun sholat rogoib mah ulah bid'ah kos gitu mah mun aya di lembur urang digenggeurkeun ulangan urang mah ulah milu lantaran ayat khusus namun orang ngaguguru tasawuf guguru toriko ayat khusus sholat malam nisfu saban ayat sholat khusus ya malam hiji Rajab ayat sholat khusus ngan eta betul menang dibejakeun ieu mah keur dongeng bae urang macan datang kadinya ulah milu ulah bae geus sebab urang mah kakarak ge ngalaksanakeun syariat ngatur kos kitu teh bid'ah tuh gitu nya geus beurangna urang puasa pentingna urang hirup-hirup ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala puasana pohara jasa ganjaranna cek kanjeng Nabi faman shoma minhu yauman imanan wa ihtisaban tawjaba alaihi ridwanullahil akbar sajelema nu puasa sapoe bae iman wa ihtisaban percaya jeung karena Allah ulah aya unsur-unsur nanaon eta boga ganjaranana Allah ngamisikeun merek ridho ka eta jelema nu puasa. Jadi urang menang karidhoan pak ieu urang ngaji ge hayang menang ridho Allah. Salat hayang menang ridho Allah, maca Quran hayang menang ridho Allah sebab jelema nu menang ridho Allah surga sakitu bae. Atuh lamun urang salat bae ge Allah teu ridhoan mah tukang neraka. Nu diteangan teh ridho Allah tah puasa bulan Rajab sapoe Allah ridhoan jasa mun paes surga eta. Poe eta tah poe Senin puasa Rajab pae surga. Terus mudah-mudahan bae lah. Ya cenah aing doakeun bae ku kiai. Ngadoakeun ge ridho nah. Pada gedena ganjaranana sehingga urang mesti menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Lamun puasa 2 poe wa man shoma yaumaini jelema puasa 2 poe dina bulan Rajab Salasa berarti Senin jeung Salasa la yasiful wasifuna min ahli samai wal ardi ma lahu indallah minal karam boga karomah jeung kamulyaan sehingga ahli langit jeung ahli bumi hese nyebutkeun anak mulia-muliana geus teu bisa dicaritakeun we jelema nu puasa bulan Rajab 2 poe malaikat-malaikat geus hese nyipatanana nyaritakeun anak nyebutkeun anak mulia nah sehingga geus teu bisa nyebutkeun ku kumaha bau mun datang ka teu puasa keneh mah tolol eta mah itu geus dicaritakeun dipropagandakeun ku Kanjeng Nabi seperti eta urang masih keneh ngarokok keneh bae poe Salasa tolol tah mah geus tolol we pokona mah geus geus lamun kapanggih ieu nya ku bapak-bapak ya Ki Haji nutuk ngaji ka dieu poe Salasa ngarokok sebut haji tolol tah mah berak nyanan anu nyebutkeun teu puasa deui sia ge tolol deui atuh urang mah perkumpulan tolol bae geus tolol jeung tolol ini propagandakeun ku Kanjeng Nabi urang abe kabita nu mantep beli kitukeun ku Kanjeng Nabi lantaran nyahoeun di tahun 2010 mah jelema tak baroloon mun teu dibejakeun ku situ embung puasa geus dibejakeun ge henteu eta propaganda abeh urang kabita tarada tak nyai-nyayan jijak nya tuh pan kitu kitu DP na cuma 300.000 jam murahnya
kreditor yang enak. Urang katarik paneta lantaran asa kahontal. Ieu ge luar biasa ye. Jadi naon kitu ngaranna ganjaranana. Tilu wa man shoma salasata ayyam sajelema nu puasa 3 poe ufiya min kulli bala'i dunya wa 'adzabil akhirah wal junun wal juzam wal baras wa min fitnatid dajjal. Harajas. Sajelema nu puasa Rajab 3 poe bakalna ilengitkeun balai dunia siksa akhirat moal diberi penyakit edan moal diberi penyakit lepra moal diberi penyakit lampang moal diberi kakenaan ku fitnah dajjal berarti botol gede jasa ganjaran aman urang mun puasa 3 poe dina bulan Rajab Senin Salasa Rebo ngenen karasa jero aya bae Masya Allah 3, 4, 5 genep pohara jasa ganjaranana katujuh dekangjeng Nabi wa man shoma sab'ata ayyamin sajelema puasa 7 poe Senin Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 poe datang ka Minggu ieu kulikot alaihi sab'atu abwabi jahannam lawang jahannam anu 7 dikunci jang eta mah teu bisa asup kurang hayang diasup tidak bisa misalnya nu puasa bulan Rajab 7 poe keukeuh hayang asup ka lawang neraka cek malaikat tidak ada jalan bagimu untuk masuk neraka. Jadi saja tahu ini dikunci atau digembok, masya Allah luar biasa. Des menteka bisa keneh baik ku puasa Rajab, masya Allah. Sama ngis pamustungan tuh. Pamustungan. Paman shoma samaniyat ayyamin saja lamun nu puasa 8 poe, kutihat lahu samaniyatu abwabil jannah. Pintu surga nu 8 dibuka lebar-lebar. Eta geus dikianna ku widadari. Haji pandi ka dieu. Haji ka dieu. Haji Ujang, Haji Ujang. Ayo ka dieu. Ieu cak widadari geus dibukakeun jang anjeun. Lantaran maneh baheula teu puasa 8 poe kan. Moh, ieu pintu surga neuk lewat mana? Lewat mana? Ieu gerbang Citra, ieu gerbang PSD, ieu gerbang Puri. Silakan dek nu mana tak urang geus boga kartuna. Asal asup tah dibikeun. Geus kartu Rajab asal dibikeun teh ka malaikat Ridwan. Kartu apa itu? Ini kartu Rajab jadi mah ya, masuk. Geus sehat-sehat deui, Ya Allah ya Rabbi, berarti ieu urang puasa 8 poe ternyata meuli kartu jang asup ka surga. Bebas. Jadi aya kartu bebas ke di ditu di surga teh aya kartu bebas. Jadi dulu ku ieu meunang asup ka mana bae. Masya Allah, 8 poe doang puasa cuma 8 poe urang asup surga bebas. Masih kena teu hayang kene mah goblok. Ya Allah ya Rabbi, geus kurang kumaha Kangjeng Nabi eta mere jalan ka surga. Wa man shoma 10 ayyamin sahajal manu puasa 10 poe bulan Rajab lam yas'al minallahi syai'an illa a'tahu iyyahu. Lamun puasa 10 poe mun minta moal diengkekeun ge bare langsung ku Allah. Urang puasa 10 poe bulan Rajab, ya Allah ya Rabbi majukeun ieu warung abdi asana moal kebel deui ge tah haju menang duit teh kajual warung. Hasil maksud tah itu 10 poe pokoknya barang pertama naon bae. Nah ieu kesempatan emas ya. Kesempatan emas besi teu kapangide jeung bulan Rajab puasa 10 poe menta ngan mentana geus bae urang mau ulah jelas sapira dunia loba ge bakal ditinggalkeun hiji menta dihampura dos eta bae kadua menta ilmu nu manfaat diberi ilmu atuh ku Allah teh geus ngeunaheun da lamun urang geus diberi ilmu caang hate ku caang ilmu sebab al ilmu nurun
Ilmu teh cahaya lir teu beda jeung cahaya. Nurullah wa nurullah la yubda liman asa. Cahaya Allah ilmu moal dibikeun ka jelema nu sok nonton TV bae. Moal dibikeun ka jelema nu sok ngridit. Kiai teh kiai kamari mah keur can ngridit, cerdas barang ngridit pohoan. Pohoan hukula kata rajasa. Di wetan, di kulon, di kaler aya kiai nu tata dina cerdas barang ngridit cepet hatena. Itu nurullah ilmu Allah cabut wae cak Allah teh goblok sia dititipan ilmu pake ngridit tolol cak Allah cabut deui ku Gusti Allah cepet hatena coba ge kiai nu sok ngridit cak aing cepet bae kajian hukum lagi salat teh moal khusyuk keureut ceuli anjing kajian hukum aja lain mula tuh. Saya dicabut cahaya Allah, cabut naonan cek Allah tuh. Saya ilmu teu make ka ilmu aing. 10 poe moal pati-pati mentok kecuali diberi ku Gusti Allah. Tah, nu hayang nyandung kesempatan. Geus. Asana tas puasa 10 poe, urang ngadoa bae unggal peutingna ka Gusti Allah hayang nyandung ka 11 poena. Ujianana ditanya ku pemajikan. Saya ditanya apa pokoknya mah. Aika itu lah menanya naon bae. Ya Allah ya Rabbinya wa man shoma 15 yauman jelema nu puasa 15 poe ghafarallahu taala yunubahu ma taqaddama wa badalahu bi sayyiatihi hasanat. Man zada Allahu ajr. Puasa 15 poe Allah ngahampurakeun kabeh dosana. Muga tiheula dosa hampura Gusti Allah. Digantian dosa nu kagorengan ku kabagusan. Puasa 15 poe geus urang bersih sakumaha orok bae. Bersih atuh man zada Allah ajr. Jelema nu nambahan puasa 16 poe tambahan deui, 17 tambahan deui, 18 tambahan deui. Ngan nu bagus nama puasa Rajab mah 27 ulah datang ka sabulan beusi tasabuh saliru jeung bulan Ramadan. Jadi 27 poe mun deuk leuwih lewatkeun 31 32 atau terus ka ditu nyambung ke bulan Ramadan oh masalah. Sambungkeun di Rajab puasa bulan Syawal geus leutik awak. Itu Rajab coba puasa jadi kuru bulan jadi lebaran teh kuru. Tapi bukti dah puasa urang mah lain tambah kuru. Timbang memeh puasa aya 50 bulan Syawal aya 60. Lantaran bonteng suripan terus saya. Alabatan naon istiqomah jasa itu. Terus segala rupa itu udah mau puasa teh kok gitu, jangan pindah ada harta tadi berang jadi peti, malah tadi 2 kali jadi 3. Tilok di aya tuh puasa di aya. Allah masalah. Ya, penting orang niat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu. Sebab memang orang mau puasa gitu, puasa syariat. Tuh gitu. Kanjeng Nabi wa man shoma sabi'a wal 20 jelema puasa 27 min Rajab di bulan Rajab naima kutiba lahu syiamu sittina syahran ditulis ka eta jelema boga ganjaran puasa 60 bulan. 60 bulan lamun sataun teh aya 12 bulan. Lari berarti sabar tahun dan 30 bagi 12 berapa? 5 tahunan. Jadi urang puasa 27 poe bulan Rajab sarua jeung puasa 5 tahun. Ya Allah, ya pohara jasanya. Iyalah urang babarengan poe Senin urang ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah malam Seninna terus jeung malam-malam biasana terus urang ramekeun ibadah ka Gusti mentaridona terutama berangna kurang puasa. Geus cekola mah aki-aki mah ya aki-aki nomor 50 60 lihat kuari gara sapuan kamar. Pel. Sengitan. Terus amparkeun sajadah
geus tasbih siapkeun bebeja ka pamajikan. Ieu kitu ieu Pak Bapak mah ieu sebulan Rajab mah ulah diganggunya deuk puasa. Geus pokona mah segala naon deuk ditinggalkeun deuk puasa. Jadi geus asal ta subuh ieu keluar keluar zohor asup deui keluar asana menang 27 poe berubah kulitnya ke putih alabatan potok lagi negeri aja nah itu nu bagus mah kok gitu geus kolot malah lelempangan jauh nu daek hayang kanu geulis atuh sanu daek omo tuh gablek duit mah sanu daek atuh geus mending sadar diri bae babaturan geus ulah jeung parawan ulah jeung rangda ulah jeung manusa mendingan ge ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus menang 27 poe puasa ngadoa ka Allah Gusti mun kira-kira ieu abdi geus bersih jasa dosa geus mendingan paehan bae atuh Gusti. Geus teu kuat hirup di dunia kunaon emang hutang pada jasa. Malaikat kok gitu sama orang puasa ge nyilibur. Ya Allah, ya Rabbi itunya. Jadi gede jasa ganjaran puasa dina bulan Rajab. Tekadkeun di jero hate. Yakinkeun ngazam pinuh kayakinan. Abdi Gusti saat tos terang ganjaran-ganjaran ibadah puasa di bulan Rajab ternyata gede jasa. Lewat pengajian aslina ti Kangjeng Nabi. Abdi percaya ka Kangjeng Nabi. Abdi bade puasa sakumaha nu dijelaskeun dina pengajian 27 poe kitu tekadkeun tuh kiai cenah hayang-hayangan kerja berat pan abdi mah di pabrik manggut teu kudu 27 kilo bae tuh abdi mah boro-boro 20 kilo cenah kiai nyupir abdi maka Surabaya ka mana alah 15 poe boro-boro 15 atuh abdi mah Gusti ya atuh ngaranna ge ngawarung ieu ka pasar teh jeung sajaman 7 poe boro-boro 7 Gusti atuh jalain teh hayang jeung lain teh nyaongan kondisina di imah aja lamun teh mah henteu digawe atuh piko bae nawar keneh tilu ge boro-boro Gusti lain teh hayang jeung lain teh kuat ngan ieu kumaha situasi lain teh hayang Gusti puasa teh sapoe ge teh jasa nyelangkeun jang sampai gantung labak wah kitu teh bisa sapoe acan budak saumur hirup dibere kanikmatan sehat dibere jag-jag, dibere jang dahar ngimun. Masya Allah, terkuat sampai puasa kamalinan. Kamalinan, jangan guys, azamkeun di jeratet 27. Ai praktek barang murid nama ya murid puasa barang meuleuh kiai di lembur. Si kiai itu puasa aja. Bang kiai sih bulan Rajab teu puasa, ustad teu puasa. Ulah nuturkeun ustad. Kamu ustad kredit kajian kumaha kau situ mah. Ulah sama ustad tinggal ustad ustad gitu puasa mah aing puasa ulah gitu. Aing mah lain ustad puasa, ustad gitu puasa. Berarti hebatan aing kajian kumaha gitu. Nang ulah haju ngahina ka ustad tidak puasa. Ulah gitu. Di situ kan cek bae urang-urang nyana-nyana. Masya Allah diceritakan tiga sauban na nahugola Siki sauban kuna ma'an Nabi alaihi salatu wassalam kaulah babarengan jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu dongeng sahabat babarengan teh jeung Kangjeng dongeng tabiin babarengan teh jeung sahabat hararankeun dongeng na atbat tabiin babarengan teh jeung tabiin anu bakal terus babarengan eta teh di dunia tepi ka akhirat. Di zaman Syekh Abdul Qadir mameureun babarengan teh jeung Syekh Abdul Qadir di Imam Syafi'i bala khulafaur rasyidin kitu kan. Kamari ieu di zaman gitu Syekh Maulana Hasanuddin babarengan jeung Syekh
Gitu banyak terus. Eta teh babaturan gitu bakal terus datang ke akhirat. Tah, gua juga urang teh babaturan teh jeung camat, jeung lurah, jeung bupati. Oh masalah. Di dunia mah, di akhirat mah bermasalah. Bermasalah kiai we nya babarengan jeung bupati. Teu bagus atuh kiai kos kitu. Kiai mengadoakeun ka bupati, mudah-mudahan bupati gubernur bisa ngalaksanakeun tugasna kalawan sajujur-jujurna jeung saadil-adilna. Doakeun lantaran eta pamimpin urang, haju ulah menta buruh tina doa. Waalaikumsalam. Abdi marantos ngadoakeun tuh berarti. Aja naon? Ngajual doa tolol tak kiai. Goblok sama kiai kos kitu. Kita ditolol-tolol ya tetap baik kaditu deui. Masya Allah. Doakeun tengah penting urang Masya Allah ieu nagara mun nu mimpin RT lurah camat betapa bahayana. Mun presidenan ti kumahaeun Gusti alhamdulillah aya nu daraek jadi pemimpin. Abdi ngadoa ka Gusti mudah-mudahan para pemimpin dibere jujur, lurus, adil seadil-adilna sehingga bisa mimpin bangsa jeung negara kalawan sakumaha mistina. Geus doa tengah beuting ka Gusti Allah. Ieu mah tilok tah kajen kumaha ge nu sok dibere duit mah. Tilok kancak aing tilok. Aya ge ngadoa Allah. Lamun di hadiran. Geus teu kudu make bahasa Arab, ngadoana ge bahasa urang bae, beusi teu kaartieun kan ku bupati ku gubernur. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan, amin. Provinsi urang, amin. Mana teh beres bae. Ipis amat. Jual doa. Nyawa yang ke kiai na teh. Mana ieu dongeng. Jadi lain urang ekstrim ke pemerintah, lain. Urang mah teu boga ijazah sapira kata di dage masan. Dina bogana ge ijazah, datang ka SMA baheula lah dipaksakeun nyogok saeutik bae. Geus teu bener, teu kudu babarengan jeung nyana jeung nyana dewe. Ngan lain haju urang ekstrim tetep doakeun. Tuh Allah Maha Muning. Mantar ka kula mah pejabat balager bae. Ngan tirok mara duit. Balagi sebab gua ada sok doakeun nyambung. Itu dah pejabat anu teu bager ka kula aja bager ka deui. Bener sebab kula ngadoa nyambung jeung doa-doana. Ngan lamun diundang ka ditu embung. Embung beusi dibere duit. Sakitu dong faktorna anu mantak embung diundang ka pendopo beusi dibere duit. Tah duit eta teh ngahalangan ngeunah-eunahna salat. Sakitu doang kula pernah dibere aju salat teu husu. Emang tata deui teh husu ieu. Kisauban babarengan jeung Kangjeng Nabi. Cak kisauban pamararna di makbaratin. Lewat ka kuburan. Fawaqafa alaihi salatu wassalam. Kangjeng Nabi cicing bepas kuburan teh. Lain sacicing-cicingna fabaka bukan syadidan. Nangis Kangjeng Nabi cirambai. Masya Allah. Geus beres nangis Kangjeng Nabi sumada Allah ngadoa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah di luhur kuburan. Beres faqultu lahu. Cek kuring ka Kangjeng Rasul, "Ya Rasulullah, lima bakaita ya Rasulullah?" Kunaon nangis Kangjeng Rasul? Abdi mah teu hayang ceurik teu naon. Kok Gusti mah ceurik? Faqala saur Kangjeng ya soban haula'i yu'azzabuna fi kuburihim. Ya ahli-ahli kubur nu kaliwatan ku urang ieu teh keur disiksa. Masyaallah. Apalin Kangjeng Nabi? Boro-boro gede. Saagung Kangjeng Nabi. Waliullah ge anu dibukakeun hijab mah dikasapkeun ku Gusti Allah apa? Komo atuh ieu mah junjunan. Cek Kangjeng Nabi ya soban haula yu'azzabuna fi kuburihim ta ieu kabeh nu aya di dieu keur disiksa, deuk kumaha teu ceurikna. Numansa kuring terus wada'u lahum ngadoakeun ka Gusti Allah jang ieu ahli kubur supaya diringankeun. Akhirna faqaffallahu anhum al-azab. Alhamdulillah
ku doa kuring diringankeun siksana kan mantap kuring terus eureun ceurikna lantaran alhamdulillah doa diijabah ku Allah reda siksaan. Suma qala alaihi salatu wassalam saurkeun jeung ya Sauban ya law shama haula'i yawman min Rajab wa man nama minhu lailatan ma uzibu fi qulubihim fi kuburihim. Lamun bae ieu jelema nu aya di kuburan-kuburan ieu puasa di bulan Rajab sapoe bae wa manamu min lailatan teu sare sapeuting bae di jero bulan Rajab nu mana bae tamata teu sare ibadah ka Allah ma'udzibu fi kuburihim wadis ariksa ieu jelema petakan pohara Rajab petakan jeung mun puasa sapoe bae bulan Rajab petingna sapoe bae teu sare ieu moal datang ka disisa popoharaan kieu ya Allah. Fakultu cek sim kuring ya Rasulullah asaumu yaumin wa qiyamu lailatin minhum yamu azabal qabri ai kitu puasa sapoe jeung teu sare sapeuting eta bisa ngahalangan sisa kubur. Saurkan jeung ya Sauban wallazi ba'atsani bil haqqi nabiyyan demi zat nu geus putus ka kaula jadi nabi. Ma min muslimin wa muslimatin yasumu yawman wa yaqumu lailatan min Rajab yuridu bihi wajha Allah illa kataballahu lahu ibadatan sanati shoma naharha wa qama layaliha. Sahabai jelema muslim lalaki atawa awewe puasa sapoe beutingna teu sare sapoe atau qiyamul lail sare sakedeuk terus salat teh sapeuting datang ka subuh di bulan Rajab yuridu bihi wajha Allah ngaharepkeun hayang ridho Allah teu pati-pati kos kitu kecuali Allah nuliskeun ka eta jelema nu boga amal seperti eta dituliskeun ibadah sarake sarua jeung ibadah sataun shoma naharoha wa qama layaliha nu sataun eta teh beurangna pake puasa peutingna pake tahajud bae tak puasa sapoe doang bulan Rajab peutingna sapeuting doang pakai ibadah ka Gusti Allah eta sarua jeung sataun beurangna puasa peutingna tahajud bae. Geus bae mateng urang geus malaman pertama bae lah malaman pertama Senin tah peutingna udah sare ibadah ka Gusti Allah beurangna puasa ka dituna geus teu kudu puasa teu kudu tahajud sebab geus sarua jeung satauneun bejakeun ka Gusti tak abdi geus tah beurang sapoe tadi puasa peuting tadi untuk sare geus abdi mah ka ditu mah puasa-puasa sudah. Dia setahun dia tak cukup kusap itu. Cek malaikat tolong teu budak. Nya keur caritakeun gedena ganjaran. Jadi komo lamun 2 peuting, komo mun 3 peuting, cacakan sapoe ge sakitu. Nah ieulah urang percayakeun, yakinkeun ka ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang babarengan mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah, diberi ketentuan